Bapak Ustadz Ahmad nu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu Guru kalih reng-rengan tata usaha nu kusim kuring dipihormat, teka kantun rerencangan sadaya nu kusim kuring dipikareus. Langkung tipayun hayu urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat sareng kasehatan ka urang sadaya. Dugi ka urang tiasa kompol dina ieu acara. Shalawat sinareng salam mugia tetap ngocor ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiina, tuk dugi urang salaku umatna di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin kusim kuring dipihormat, sim kuring ngadeg di payunan hadirin sadaya wireh ka papancenan salaku panata acara anu bade disanggakeun di antawisna nyaeta kahiji bubuka, anu kadua maos ayat suci Al-Quran, anu katilu laporan ti ketua panitia pelaksana, nu kaopat pamapag ti Bapak Pupuhu SMA hiji Jati 7, nu kalima tausiah, nu kagenep doa sareng panutup. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, supados teu nyongkolong kana waktos, hayu urang buka acara ieu maos bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu kadua maos ayat suci Al-Quran anu bade dibacakeun ku sadaya Krisna, ka sadaya Krisna dihaturanan. Hatur nuhun ka sadaya Krisna anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran. Nincak kana ka acara anu katilu nyaeta laporan ti ketua panitia ka saderek Dinar Ipayanti dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Dinar Ipayanti anu parantos ngadugikeun laporanana. Nincak kana ka acara anu kaopat nyaeta pamapag ti Bapak Pupuhu SMA hiji Jati 7 ka Bapak Aan Hermansyah dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Aan Hermansyah anu parantos ngadugikeun pamapagna. Nincak kana acara anu kalima nyaeta tausiah ka Bapak Ahmad dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Ahmad anu parantos ngadugikeun tausiahna. Nincak kana acara anu akhir nyaeta doa sareng panutup anu bade dipimpin ku Bapak Ahmad. Ka Bapak Ahmad disumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Ahmad anu parantos mimpin doa. Mugia doa urang sadaya dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga urang pungkas acara ieu ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tisim kuring rupina sakitu anu kapihatur. Hapunten bilih aya